Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dina waktu anu teu pati lila oge, Jang Aris jeung Neng Tina geus narpi deui ka imah anu dijugjugna. Kalayan paroman anu marahmai pisan Neng Tina harita miheulang asup ka imah dituturkeun ku Jang Aris. Bi Uti anu harita keur sasapu di patengahan rada ngahulang mangsa nempo sikep Neng Tina anu sakitu geugeutna ka Jang Aris teh. Sabab dirina mah geus nyaho yen Jang Aris teh sakedeul deui oge arek kawin jeung Neng Yasmin budakna Lurah Asep. Jang Aris teu langsung diuk sanggeusna manggut ka Bi Uti teh, malah neuteuk Neng Tina anu gancang ngojengkang ngadeuketan badegana. Bibi mah mulih heula we aya namanya. Abdi nuju seueur picarioseun sareng Aris ya teh. Pada moal mah enjing we Bi, sok geura we Bi. Ceuk Neng Tina sanggeusna aya di hareupeun badegana. Teu sae atuh Neng, paduaan sareng picarogieun batur mah Neng. Bi, Neng Tina langsung nyentak bari muncareng. Mangga atuh pami kitu mah Neng, mangga. Bi Uti siga nu pohara sieunana sanggeus disentak kitu ku Neng Tina teh. Tapi omat teu bebeja ka sasahanya Bi. Sajeroni ngomong kitu ka Bi Uti teh, ka tembong aya cahaya beureum anu ngolenya dina sapasang panon Neng Tina. Bi Uti langsung unggut-unggutan dibarengan ku rengkuh siga nu ajri pisan. Sarta sanggeusna neundeun sapu mah gura-giru bae Bi Uti ngalengkahkeun sukuna rek ninggalkeun eta imah. Tapi Bi Uti rada ngarandeg heula leumpangna mangsa di hareupeunana aya Jang Aris. Ngadon padu teuteuk aya kana sabaraha kadapanana. Guru ari rek balik mah Bi, celengkeunna Neng Tina rada teugeut. Bi Uti rada ngarenjag siga nu ruas. Geus kitu mah gura-giru bae kaluar ti eta imah. Duh, asa bingung aing mah. Bet asa raneh kieu. Ongko Jang Aris teh cicing. Bibirna oge teu ngabaca. Tapi gak jelas dia teh nyarita ka aing. Gerentas hatena Bi Uti dibarengan ku kurang kerung. Kituna teh bari ngeureunkeun lalengkahna di buruan imah Neng Tina. Tapi teu lila teuing mikir. Geus kitu mah gura-giru bae Bi Uti neruskeun deui lengkahna. Sedengkeun ari Jang Aris jeung Neng Tina harita teh terus dariuk pareup-hareup dina kursi. Kahalangan ku meja anu dijieun tina kai jati. Tutupan Neng Tina taleb ka cida neutup jajaka kasep anu harita keur aya di hareupeunana. Tina teh cinta pisan ka Aa. Cik Neng Tina muka wangkongan. Sanggeusna leuwih ti heula ngaranggeum ramo-ramo leungeun Jang Aris. Teu nembalan Jang Aris mah timbang imut. Aris oge pasti cintanya ka Neng Tina. Neng Tina ngagelenyu saamis madu. Teu abdi mah tos gaduh calon istri Neng. Gebek. Sanajan Jang Aris nembalanana kawilang halon, tapi ari pikeun Neng Tina mah siga nu pohara pisan ruaseunana. Henteu neura ka abdi mah anu dipentangkeun teh Neng. Tadi mah ngan ukur api-api we supados urang aya waktos anu sae kangge ngawangkong ieu teh Neng. Cek Jang Aris deui, kitu nati bari gura-giru ngalepaskeun leungeun tina ranggeuman ramo-ramona Neng Tina. Jadi muhun abi teh aya dugikeun ka Neng. Enggal Neng geura tobat tong jahat ka batur.
tong ngalobakeun korban-korban nu sanesna deui. Jahat kumaha ari maksad teh? Neng tina nepi ka kurang karung sigan nya. Teu kada api-api neng. Da abdi oge tos terang. Salira teh anu geus mateni si Mus sareng si Tasatar. Sareng salira pisan deui anu narajang sacara ngabongohan ka abdi basa di Jatirinduh oge. Bener teu neng? Oh. Teu nyangka. Geuning sia teh geus nyaho kana sagarupa naris. Tapi tetep sia kudu kapemilik ku aing. Lamun sia teu bisa kapemilik, maka si Yasmin atawa awewe anu sajen oge moal aya nu bisa ngapemilik sia deuleu. Rek tipodaran ku aing mah sakabeh awewe anu deukeut jeung Ilahi. Nepi ka sia daek jadi salaki aing deuleris. Curug neng tina nepi ka dibentik-bentik we memehan antel kana irung Jang Aris. Jang Aris timbang imut bari unggut-unggutan. Saratang saterusna mah kalayan siga nu hari-hari gancang bae cengkat tina tempat liukna sarta ngojengkang nu rupanto iman. Pokona mah lamun lain si Yasmin maka sia anu kudu modarna deul Haris. Celengkeunna neng tina anu tayohna mah katresna dina hatena geus malik jadi rasa cuah. Tong keukeuh pateu keukeuh bisa aya akibatna neng. Kuring mah masih keneh mereka sempatan pikeun tobat dan ngarasa karunya. Lamun kajahatan anjeun dibejakeun ka jalma rea, mangka pasti maneh sorangan bakal diamuk ku sakabeh warga. Cek Jang Aris bari ngaliuk kalayan ngeureunkeun lalengkana. Marukan aing rek sieun kitu. Jor, ku sia geura bejakeun, geura embarkeun. Rek dipodaran ku aing mah kabehana oge. Temaleng tina siga nu geus kagok asuh. Gede adat abongker ka kandungan jeung keur nyiram jeroan manusia. Pada kurang karung neng tina mah mangsa Jang Aris ngomong kitu teh. Naon maksud sia monyet? Dari tak kitu hareupeun aing. Naon maksud sia? Teu nembalan. Jang Aris mah langsung bae malikeun awakna. Sarta sanggeusna mukakeun pantau mah kebat bae kaluar ti eta imah. Aris, Jang Aris mah tong we bae ngungkub ninggalkeun eta imah. Kalayan amarah siga nu pohara ngabebelana ning tina ngakebrag meja ku sabelah leungeunna. Berak. Meja jati anu sakitu teu asna teh nepi ka beulah jadi dua. Jung neng tina nangtung cengkat tina diukna. Meja nu geus beulah dicecekan nepi ka pejetna. Sanggeus rada seubeuh meupeus keuyang mah geek neng tina diuk deui. Nah bener kitu aing teh keur kakandungan. Gerendengna neng tina kituna teh bari rumpak-rampak sarta tungkul nilik-nilik beteungna. Nyawe sanggeusna rada lila disidik-sidik mah tetela beteungna teh jadi rada ngagedean. Hatong jorwokna neng tina kalayan amarah anu beuki ngabebelah. Geus kitu mah lumayan lila neng tina ngadon hulang-hulang siga nu pohara pisan bingungna. Tapi antuk namanya seuri. Untung aya si Akas. Kajen geus aki-aki oge. Sina ngagalung, sina ngagulang gaper guguling we unggal peutingna. Si Akas anu kudu katembeuhanana ieu mah. Gerendengan neng tina ditungtungan ku seserian nepi ka lenggakan sagala. Jung geus kitu maneng tina nangtung deui sarta kebat ngoloyor ka rohangan kamarna. Sanggeusna asup pantok kamar digebrugkeun. Gek neng tina diuk dina tutung risban anu sepre panutup kasurna geus diganti ku nu anyar. Penting ayeuna keneh si Yasmin kudu modal. Kudu langsung ku aing ieu mah. Si oge Aris sarua kudu modal.
bungan geus nampi ka tresna aing. Gerendengna Neng Tina kalayan nembongkeun ka Cecep anu pohara. Goledag. Geus kitu mah Neng Tina ngagolerkeun awakna di luris bang. Pikeun sajongjongan Neng Tina ngan ukur hulang-hulang ngumbar sawangan. Kalayan paneutupna lir anu nembus ka langit kamar. Kitu nate. Ari dua leungeunna mah teureun-eureun musapan beuteungna. Gancangna carita caturkeun dina wanci peutingna dina mangsa pangeussi lembur geus narumpi sarta loba anu geus talibra di imahna sewang-sewangan. Ari Neng Tina mah malah katingali keur jejorelatan ninggalkeun imahna muru ka lembur Jatilinduh nyaeta lemburna Neng Yasmin katut Jang Aris rek ngalaksanakeun paniatan anu geus diancer-ancer ti burang mula sigana mah. Nyatana saja meragatkeun nyawa Neng Yasmin anu pohara pisan nepi ka Ceceupna. Nyawe sanggeusna jejorelatan lumayan lilana sanepina ka Jatilinduh teh. Tetela imahna Lurah Asep anu langsung dijugjug ku Neng Tina. Sanepina kaburuan imah, Neng Tina gura-girung ngatayep ngadegetan janela kamarna Neng Yasmin. Geus apal pisan sigana mah sok sare di mana-manana saurang wanoja anu harita keur diincerna teh. Reup Neng Tina harita meureumkeun panonna. Mangsa geus aya di hareupeun janela. Aneh. Teu lila antarana kalayan lalaunan. Aneh. Teu lila antarana kalayan lalaunan eta jandela imah teh muka ku sorangan. Sanggeusna beunta deui nyeh Neng Tina suraseri sorangan. Mangsa nempo saurang wanoja anu taya lian Neng Yasmin anu harita keur ngagebra-tibra di kamarna. Modar sia. Awewe bangkar warah. Dasar jalang sia. Kitu gerendangan Neng Tina. Kalan siga nu pohara pisan Ceceupna. Strak. Sakali metakeun sabelah leungeunna kuku-kuku dina jero ramo katuhu Neng Tina dumadakan jadi paranjang. Sak. Ngan ukur dina sakali gerakan mangsa Neng Tina mata deui teh leungeun katuhuna anu lesot samat pigeulangan ngapelesat nyambar beungan Neng Yasmin anu keur ngagebra-tibra. Seak berat keencang kulutuk. Kalayan tekung singa guak-guak acan sirah Neng Yasmin nepi ka sapat misah tina awakna. Beuremna getih langsung ngabayah-bah maseuhan awak Neng Yasmin anu keur kekerajatan sakedeung sarta rembes kana kasur. Tepira geuning modaran si ngomong teh ngarukur sakitu. Gampang pisan modar ayeuna mah sia Yasmin. Garendengna Neng Tina kalayan paroman anu pinuh ku kasugema. Corela jeleng-jeleng las. Geus kitu mah langsung bae Neng Tina ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Saratangan ukur dina sakicep mata geus ngiles deui teu katempo jirimna. Sanggeus aya kana sabaraha kadapanana ka kamar Neng Yasmin pating kurunyung Lurah Asep jeung nu jadi pamajikanana. Saurang dijaka oge anu tetela geuning Jang Aris milu nuturkeun pangpandeurina. Waduh, mun sapat jeung sarung-sarungna geuning bapana. Indung Neng Yasmin semua hari weus-weus tutunjuk kana guguling anu geus buntung. Bener-bener sakti geuning si Tina teh nya. Lamun teu nyaksian ku panon sorangan mah bapa oge moal percaya ieu teh Aris. Ari Lurah Asep mah malah ngajak ngomong ka Jang Aris siga anu teu miroseakan jadi pamajikanana. Nya eta atuh Pak, kawitna mah abdi oge kalintang hokeunana Pak. Ari geus kieu si Tina teh moal ngakalakeun deui ka si Yasmin eta teh Riz. Nya lamun kira-kirana geus apaleun kitu si Tina bakal ngaganggu deui moal Riz. Pamajikan Palurah ngalungkeun pananya ka Jang Aris. Nya moal panginten mah pandina paninggalna Neng Tina mah eta guguling teh Neng Yasmin. Alus pisan eta cara teris lantip tapi ampuh.
bener lantik ampuris. Lurah Asep nembongkeun rasa kataji kudu jadi calon minantuna. Nanging omat perkawis jati diri Neng Tina kangge saheulaanan mah ulah dugi ka aya anu terangeun janten Rusia urang we heula pun bapa sareng mah oge teu diwartosan dah. Jang Aris rutret ka calon ngetoha nya kumaha hidup we ari perkara eta mah darek ngayakeun tindakan oge bapa mah sieun salah ieu teh Riz. Nya penting mah si Tina teu ngalakukeun we teu ngakalakeun we ka si Yasmin cik pamajikan palurah milu mairan. Jang Aris tibang ungguk sabaraha kali sarta saterusna ngoloyor ti eta kamar. Lurah Asep jeung pamajikan oge sanggeusna mendetkeun deui jandela mah gura-giru bae nyusul jajaka anu jadi calon minantuna. Sedengkeun ari Neng Tina sanggeusna lumayan lila jujurelatan antuk manepi deui ka imahna. Sanggeus nepi ka imahna gek diuk dina kursi anu aya di patengahan. Pas solengkrahna meja anu pejet balas dijejekan mah teu dipirosea. Dedengekeun tah ku sia dina poe isukan Aris. Bungan bet ngaraheutan batin aing. Lebok ku sia kumarasana kalengitan calon pamajikan. Paroma Neng Tina pinuh ku kasugeman. Jung geus kitu mah Neng Tina nangtung cengkat ngoloyor ka ruangan kamarna ngadon ngabebes-bebeskeun sabaraha potong pakaian kana kantong kulit. Rasakeun heula nalangsana kalengitan pamajikan si Aris. Engke lamun geus waktuna sia oge moal buru dipodaran ku aing si Aris. Neng Tina gegarandengan deui sareng cenah ngawadahan pakaian. Geus kitu mah gura-giru bae Neng Tina kaluar deui ti imahna. Sareng saterusna mah ngacorelat ninggalkeun eta patempatan. Pohara jauhna lalampahan anu disorang ku Neng Tina teh nepi ka ngaliwatan sabaraha lemburan. Tapi ari lila kulila mah antukna Neng Tina anjog ka hareupeun hiji imah anu dijieun tina bata. Waweg tur lumayan gede eta imah teh. Sok sanajan can meujeurna disebut agreng. Teu jauh beda jeung mangsa mukakeun jandela kamarna Neng Yasmin. Panto eta imah oge keren siga nu gampang pisan dibuka ku Neng Tina. Sanggeus panto muka ku sorangan, bus Neng Tina asup ka jero imah. Sarta kebat ngoloyor mulu ka hiji rohangan. Tina cek hiji dedega lalaki anu harita keur ngajanteng deukeut hiji lawang anu tetela geuning eta teh Juragan Ramdi. Bapak teh acan kulem. Neng Tina ngaliuk ka menjadi bapana. Geus Neng, pedayan ka cewe bieu teh ari maneh jeung saha ka dieu pan geus penting pisan ieu teh Tina. Diantar ku Kang Akung tembetah di Cilajung Pak sono we ka Bapak. Oh paingan bisa asup ari si Akung ka mana ayeuna. Tos muli deui Pak. Teu langsung ngomong koloyor gek Juragan Ramdi ngadeuketan heula anakna anu harita geus diuk dina kursi. Nah ari eta mawa naon Tina? Juragan Ramdi tutunjuk kana babawaan Neng Tina. Anggowan ieu teh Pak. Ada cicing jeung bapak di dieu. Moal Pak. Encing mah bade kapan isanana Pak Akas. Nah teu sakalian ka ditu atuh. Padahal mah keur aya Pak Akasna oge. Enjing diwe Pak. Ayeuna mah hoyong nepangan Bapak heula. Nya Tina. Bener geuning Pak Akas teh pepegatan jeung pamajikanana cenah ayeuna mah. Nya bios we atuh Pak. Ciciren daria bade dihukum Tina. Tapi Bapak mah asa karunya ka hidup teh. Demi Bapak bela andaek dikawin ku Pak Akas anu geus sakitu kolotna. Tetepan Juragan Ramdi pinuh ku karunya ka anak. Teu naon Pak. Nitina mah senang supados Bapak janten camat.
Hah? Maksudna kumaha teh tina? Juragan Ramdir dengarinnya. Bapak kedah janten camat ngagentos pakas. Neng Tina nadaskeun. Ih, nya moal bisa atuh. Masih nepi ka ceri kelongsaran oge moal bisa eta mah Tina. Gampil Pak, sing percanten wae ka Tina. Eta buktosna dipiwarang pipirakan sareng garuan oge. Nurut geuning ari ka Tina mah Pak. Pikeun sakadapan mah Juragan Ramdi ngan ukur ngawuleun sarta saterusna mah unggut-unggutan sorangan. Geus tatanya ka sahidep teh Tina. Eta geuning bet bisa meruhkeun pakas sagala. Jujur, ari kudu dibejakeun mah. Loba wanoja anu kagelisanana ngaluihan hidup oge, tapi geuning pakas nepi ka tunduk takluk ka hidup kitu eta. Nyaya we Pak, pokona mah Bapak kedah janten camat. Kieu ari sabenerna mah ngan ukur sakedeung deui pakas mah jadi camatna teh Tina. Da geus ampir beak waktu manjena oge. Ayeuna pakas teh keur nyusun kakuatan sabab geus daftar rek nyalon jadi bupati cenah. Janten bupati? Nya kur bebulanan deui jadi camat nama. Manehna boga niat hayang nyalon bupati cenah Tina. Upami kitu mah Bapak anu kedah janten bupatina. Ayeuna bantosan heula wae pakas dugi kaju menang janten bupati. Kanggo saterasna mah tiasa diatur ku Tina Pak. Cik Neng Tina kalayan pohara pisan tandesna. Juragan Ramdi unggut-unggutan ngaregepkeun carita nu jadi anakna. Nyeh seuri Neng Tina oge pipilueun suraseuri. Tapi waktos keun atunya. Ye dongeng teh urang cakapkeun heula we dugi ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.